mentakan kunaon emak tiba lagi ngomong baik ke Aceng karena kitu mah sieun sin Aceng bogohna nya eta ka bikang eta ieu mah segala endung makaya endung digawe endung hayang di imah beungeureuh bergaul oge endung jeung babaturan makana mah tiba teh ngomong baik ka Aceng ceng nu hade terus bogoh ka hiji jelema cinta boleh tapi ulah bego-bego amat ieu mah pan segala endung 24 jam hayang nana HP beta teleponan bae kieu nyina endung salat ge berarti ku salat Aceng mah ge endung Mamang abejaan doang, geus kaalaman ku mah ge cinta baheula jeung Bapak Aceng doang kumaha, tapi teu kieu amat. Ieu mah pangrasa segala endung nyeuna naon, endung ku teu kaur ku hayang bobogohan bae. Mending makaya cek mah ge heulanan jeung bakal biaya kawin kumaneh jaga piraku kumaneh geus sagede kitu naon moal kawin-kawin. Piraku rek minta kakolot deui bae geus ti leutik bae ge enggeus emang urusan Aceng ieu burung biaya kawin oge hayu rek minta deui beti kolot. Rek ti mana emak eta mah sarua jeung nak maehan emak bae. Peuncit bae emak nak peuncit mah geus abong mah sari deui ku anak kieu. Cik mah oge kitu